Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar la ilaha illallah Allahu akbar walillahil hamd. Dinahin pas baktuna pas dibaca kuno ikhlas merucut urang cai mata gede dosa urang hampura Gusti teh keur mukakeun lawang-lawang pahampura. Saksina cai mata abdi Gusti teh sebagai saksi bahwa abdi teh minta hampura. Allahumma sholli ala para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Urang bersyukur ka Gusti Allah ti mimiti diliburkeun datang ka ayeuna masih hirup keneh alhamdulillah. Tapi nu ku urang kasaksian dulur urang tetangga urang kawau urang bisa jroning libur ieu aya anu geus baralik ka lembur aslina lembur kubur urang ge ieu moal karebal deui. Oh mun geus karolot deuk ka mana deui ja pasti pangbalikan mah eta ku urang sok disebut-sebut mimiti kiai ustad datang ka artis nyanyi nyaritakeun bahwa dunia ieu adalah tempat persinggahan tur panggung sandiwara. Serisia. Jadi urang teh keur sandiwara di panggung bumi ieu. Anu horeng nu mantak disebut sandiwara geus aya sutradara. Jadi urang mah hanya dipaenkeun ku sutradara anu jadi figuran pemain asli aya anu ngan sakadar jadi office box bener teh ngomong sia kosu pinteran sia goblok tuh berbagai peran-peran eta lah panggung sandiwara horeng geus aya tulisanana di Lauhil Mahfuz. Nu ngeri ge ketika urang diperankeun ku Gusti Allah peran utamana bagian munafik. Inggis urang diperankeun ku Gusti Allah jadi peran utama bagian musyrik, bagian kafir. Ai kitu ba urang diperankeun ku Gusti Allah sadajan figuran-figuran ge peran musalla. Tukang ngabersihan musola, duit laleungitan bete. Ya Karim ya Allah. Nah, peran urang teh bagian eta mendongkrak syiar agama Allah. Allah kan merankeunana bersyukurlah urang ka Gusti Allah Subhanahu wa taala. Introspeksi. Aya aing roe peranna naon ye? Tanya ka diri sorangan. Diperankeun naon aing ku Gusti Allah di panggung sandiwara teh ye? Sebab engke bakal dibuka deui di mahsyar. Sandiwara urang akhirna dibuka deui ti mimiti lahir ke alam dunia
aslina engke gegedena pas balik dibuka ditonton lain ku urang ngumpul ku sakabeh manusia triliunan angel mantap hiji saurang diperan ke tak inggis peran orang teh ya anu main koproka anu main gapleha aya nu mamawa sinden aya anu naon deui sia bae nyebutanna lah anu kos kitu mah nyahoan siabatan aing eta peran eta ya Allah ya Rabbi ditonton ku kabehan teu kudu malaikat nu ngahukuman bakal neraka begitu diperankeun urang sorangan ge ya Allah asana aing mah ya waduh urang geus ngabayangkeun begitu diperankeun ya Allah nu anu teh can aya tah eta anu nyedekeun si embat tah eta ayo araraya kabeh geus malaikat teh langsung teu kudu dititah deui mah tulisanana corengna tapak jalak kabeh ceuk geus ya bah seret empot-empodan di kahareupeun empot-empodan pendek cak masyarakat teu kudu diperankeun langsung seret geus kanyarahueun ku kabehan inggis urang sekedar bayang sing ade sisa hirup urang duh kiai nu geus kumaha tobatan per detik ya urang merenungkeun ulah ngarenungkeun nu bagus nu goreng-goreng bagus teu kudu direnung-renung nu gorengna we ya Allah ya Rabb anu urang anu boga kalakuan urang anu mikiran jeung inget urang anu babalik ka Gusti Allah Subhanahu wa taala sok melalui tafakur urang ke bakal ngurucut cai mata dibayang-bayang ku urang ngagujubarna urang ka neraka boro ka neraka jahanam cacak-cacak ka seuneu-seuneu urang ge jelema tararutu ngomong ya Allah ya iyalah urang kuari ngaji henteu rek naon ngaji mah rek neang cacaang dek neangan cacaan supaya urang teh yang ngarasa bahwa urang teh salah nu hese ge itu hese lain masalah nana ngarasakeun jeung sadar bahwa urang salah teh eta mah hese eta mah pelebadinya melain lalagaan ahli-ahli tasawuf ahli-ahli thariqah teh kita nu paling hese ngarasakeun salah kos kieu hese teh ye urang namu haju ditawaran dahar padahal mah lapar teu dahar atos alhamdulillah atos teu kedah tak eta teh membohongi diri teh padahal mah lapar tapi jana ku isin-isinna atawa merasa kitu karena luhur disuguhan kuno handap dan lain-lain sebagai alasan entos padahal mah lapar tak etanya henteu terus terang lapar teh teu ngaku lapar ieu pang bloon-bloon aja lemah bloon-bloon aja lemah hese tah hese aya deui nu disuguhan dahar padahal mah seubeuh mangga bae tolol deui deui eta ge membohongi diri kene. Ieu kebeneran ceuk nya emang can dahar pugut si kene ti warteg goblok. Ieu mah bapana bloon. Membohongi diri disebutna makar. Lamun di zaman Pak Harto supersi setik supersi di zaman presiden nu ayeuna makar urang mah nyaritakeun makar teh dina ilmu thariqah al-laum al-hawa al-makru teh ngaranna menipu diri di hate sungut lain di hate sungut makar teh ngaranna
bedakeun ka DPR ka ditu kurang ngaraji ku DPR teh ieu tah makar teh eta laum al hawa al makru al ujbu al ghibah al makru al ujbu al riya tah eta nu kos kitu teh makru makar wa makaru wa makarullah wallahu khairul makirin makar membohongi diri puguh ge teu bogoh ka awewe eta teh teu bogoh sia bogoh teu hate leutik mah tapi boleh deh makar teh jeluan membohongi diri moal kebal teh pasti nama sekadar jadi mainan doang teh atawa bogoh sebenarnya mah penting ge peureum teu daek bentar mata si meute itu bogoh nu sebenarnya mah fotona ge fotona baheula mah foto ai kuari mah nu aya gambaran teh nu dipencet teh naon naon teh ngaranna ngomong tolol kieu bae lain yasin horengan susu tolol ngomong yasin tabarok barang di deuleu kutang nyingsat tah nah bogoh padahal mah tapi ngaku dihareupeun babaturan dihareupeun sobat dihareupeun teh mah teu bogoh makar hese pugu ge can cinta ka Allah geus ngaku cinta can cinta ka Kangjeng Nabi ngaku geus nu geus ngaku encan bo makar teh kos kararitu jelema cinta ka Allah berarti mengikuti aturan Allah kuncina cinta ka Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam jelema yang bener kadeuleu cintana ka Allah kuncina datang ka mana cintana nyana ka Kangjeng Nabi sakitu bae kul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah cinta ka Allah kuncina cinta ka Kangjeng Nabi datang ke mana urang cinta ka Kangjeng Nabi cenah pol kula mah cinta ka Kangjeng Nabi beuh muludan ge beurang peuting kula mah di mana aya nu ngundang terus bae sia mah lain cinta ka Kangjeng Nabi na ka berkat eta mah talian teh mah kieu kos kitu mah cinta ka Kangjeng Nabi mah mengikuti aturan Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ngajauhan larangan Kangjeng Nabi geus datang ka mana urang nuturkeun perintah Kangjeng jeung ngajauhan larangan Kangjeng di dina letakna tah cinta ka Allah ukur urang alhamdulillah jeung rezeki kula maca shalawat terus bae bagus sampai sapenting saat jadi hitungan cekin loba-lobana maksudna yang naik pangkat gitu bodem gitu loh ya Allah ya Rabb lillah luruskeun ka Allah cacaan tak ngaji itu urang teh lain rek nanaon teh neangan cacaan kiaina lamun caang lamun kiaina poek atuh geuneuk engkeun kiaina ge poek atuh murid geuneuk hese teh dengan cacaan teh sakumaha cai hayang nu herak lauk neangan cai dengan sendirinya kebutuhan lauk neangan cai nyana ka mana bae ngoser asup bae ka cai wah ieu heran cak lauk wah ieu mah rada wah ieu mah lauk anu ngarasakeun tah ieulah minggu ieu urang karumpul kabeh teh ulah niat ngaji heulana sok teuing sok nangan tuh kadeulina kos ngaji padahal lain mendingan lain ngaji padahal mah makar ya Allah ya Rabb hayang ngepas heueuh da urang kolbu jeung sungut henteu na kolbu jeung sungut asli gitulah dititahna urang ku Allah dititahna urang ku Kangjeng Nabi Muhammad
sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah ya Rabbi, ieu hese hayang pas-pasan teh hese. Waalaikumsalam. Ya ja RT muhun nenon ieu sumbangan masjid teh alhamdulillah poe mah heula teu boga padahal mah boga lain makar dia teh mah embahna makar tah mah. Embahna makar. Ieu kabeh gitu dia bangsa makar kabeh. Loh. Ya Allah, ulah membohongi di. Boga. Ente. Waalaikumsalam. Wajah RT ayo daun. Kula tugas ya masjid. Tungguan. Ngerek lah nyana 100.000. Haji, pan Mang Haji mah ieu usahana gede kok 100 sih. Emang Mang Haji boga duit sabaraha? Sia hayang nyaho teuing ka duit aing goblok. Ye, emang sia sekretaris aing. Kecuali sia sekretaris aing nu geulis karap. Pan Haji Mang Haji ngambek kitu, geus urusan aing. Geus kadegeun deui 100.000 ge lah. Ieu makar. Jadi urang nyaritakeun makar di negara urang ayeuna, urang mah alihkeun makar urang mah ka diri sorangan. Diri sorangan urang horeng makar bae itu ya Allah ya Rabbi Gusti Allah lagu. Ya. Ugal poe. Nah, dosa etalah nuku urang henteu karandapan. Dosa etalah nuku urang henteu kakupas. Sebab eueuh nu nyaho teh mah hanya diri urang. Eueuh nu nyaho teh mah hanya diri urang unggul. Lantaran eueuh nyaho kecuali urang sorangan, urang nu bebejana langsung ka Gusti Allah. Geus urang sorangan di jero kamar. Tafakur ngaranna ya Allah ya Rabb. Batur mangyaykeun ka abdi teh, batur mangamamakeun ka abdi teh malah ngabuya-buya. Batur teh ngahebat-hebat ka abdi teh. Padahal mah abdi teh Gusti narima kasalahan abdi. Ye ku abdi rek dibejakeun ka Gusti anu bejak. Mun batur nyahoeun ka jero hate abdi boro-boro sasalaman dibulak-balik beren Gusti kapanggih ge embung. Ieu teh meureun teu nyahoeun bae batur kasalahan abdi teh ya Allah ya Rabb hanya Gusti jeung abdi anu apal minta hampura. Deuh lamun ieu kabawa paeh cilaka engke abdi teh keur di dunia di mama-mama di ustad-ustad di akhirat mah horeng diseret. Bayangkeun kitu. Mentak tadi teh embung di sasalaman. Lain haju ya balik gitu ya mumpung aya ya mending ditakol kieu kos kitu mah embung bisa salawanan teh embung mantak ieu bisa salaman teh geus lamun endeuк asal katoel bae henteu kudu angel jadi cekelan bae jadi kesel urang keur embung kesel geus bae asal. Sebab situasi na ongkoh di lockdown. Ya. Lamun urang geus bisa tafakur tengah peuting napakuran kasalahan. Bayangkeun kasalahan eta anu bakal nyeret urang ka neraka Gusti. Abi teh makar ieu teh. Batur mah teu apal. Menipu diri teh aya di abdi Gusti ku batur mah ieu teh di kiai-kiai ku batur mah di ustad-ustad Gusti cacak-cacak lamun ditembongkeun meureun ieu teh batur arembungeun cara kiai-kiai nu geus aya di partai baheula mah disuhu-suhu barang ditembongkeun hubud dunyana ku Gusti Allah saha nu daek ngaji ka kiai partai kiaina eta-eta keneh elmuna eta-eta keneh jelemana eta-eta kene pinterna nambah kapinteran tapi kunaon atuh lantaran hubna lain ka Allah kana dunia jelema bungeun ngaji ka nya ulah disalahkeun kiaina jeung ulah disalahkeun elmuna makarna di jero hate mun geus ditembongkeun ku Gusti Allah saha nu daek
Nah, nuantak ieu teh urang ditutupan bae sabarna mah Allah masturna ya Allah bisa trikal jamil kama satarta ibadakas. Oh, ini ditutupan. Cacak-cacak teh ditutupan. Jelema teh embungeun. Hiji, nomor kadua lamun teh mah ieu kasalahan teh dibere bau. Bau asal salah, bau asal salah, bau asal salah. Atuh deuk kapanggih jeung jelema teh kudu make masker. Kudu make masker sebenarnya mah bau, masyaallah. Tah kuari mah aya virus di maskeran. Ari ngomongkeun jelema mah teu di maskeran. Ngomongkeun jelema ujub takabur ria eta teh leuwih bau tibatan virus. Virus mah ngan sakadar narik nyawa urang paeh, tapi virus nu eta mah bakal nyeret urang ka neraka jahanam. Ya Allah ya Rabbi, kabaliger jelema kuari. Disieun-sieun ku ari virus teh. Padahal virus kolbu paling parah. Cek Imam Jalaluddin Rumi teh mah lamun aya onta atawa kuda kacocok sukuna ku paku lempangna ajle-ajlean. Sebab nyeri kacocok paku. Nu bogana nyahoon teu normal ye kajen kumaha ge kuda aing teu normal ye teh. Tewa kunyana dangkarakeun deuleuan. Oh aya pakuan nu nyaho hanya nu ngurusanan. Nyabut pakuna kudu nyaho taktikna. Henteu meunang sambarangan sebab ieu tadi mah newel doang tapi kulantarannya lempang pake ajle-ajlean beuki jero. Mun harita kakara kena dicabut mah gampang tapi ieu mah geus aya 2-3 samingguna lempang geus teu normal malah geus rada bengkak nu nganyahokeunana ahlina nu nyabutna ge kudu ahlina keneh bae geus dicabutna kudu diobatan eta paku teh nu nempel kana suku kuda atawa onta atawa himar dan lain sebagainya tapi diusahakeun kajen kumaha ge sebab teu ngeunaheun ka deuleuna kudana teu ngeunaheun hewanna nu bogana sarua nu ngurusana ge sarua halayak rame ge boga pikiran karunya amat eta kuda ajle-ajlean kitu meureun aya kasakit kabeh mendorong coba tangkarakeun coba periksa coba cabut kabeh reaksi. Tapi paku ria nu aya di kolbu teu pernah dicabutan. Paku ujub, paku bakar terutama. Paku nempel di da kolbu makar. Masya Allah karim, teu pernah dicabut. Bahkan orang ngaku-ngaku henteu kena paku. Mulus jasmani, mulus rohani, hayang nakol bae. Cek jangan maruhani kumaha meureun. Tai paku nempel nojos kana kolbu teh hanya ahli nu nyaho sebab ku urang mah teh mah henteu kanyahoan jeung makar urang teh dihenteukeun le ku urang teh puguh nafsu di lain-lain puguh budunya dihenteu-henteu puguh ria dihenteu-henteu makar we terus hanya guru mursyid anu nyaho panyakit-panyakit nu aya di murid moal kacolongan guru mursyid kabelah dieu kulantaran nyana embung kanyahoan aibna makarna beuki gede sanggeusna beuki gede suuzon lamun geus timbul suuzon tunggu tanggal main ieu panyakit teu karasa ku urang urang kabehan teh hampir karar itu nah randapan gerak ka Gusti ya Allah ya Rabb ya Allah ya Rabb ngaku urang gahareupeun Allah engke bakal ngeclak cai mata samarupna cai mata teh teu ngomong-ngomong cai mata teh bisa ditanya ku urang sia cai mata kunaon keluar panas naon emang nu mantak panas ieu bayangan-bayangan neraka aju sia ieu nu mantak keluar panas teh haji kuari sageus keluar kumaha kula teh ieu teh sebagai penasehat cai mata teh ngomong gunung di hareupeun urang jumud paeh cai di hareupeun urang jumud paeh angin di hareupeun urang teu bisa nanaon batu-batu kayu-kayu di hareupeun Allah mah harirup urang mun teu boga bayangan kadinya moal bener-bener hirup
lempangna urang di taneuh urang pajar teu ngomong teh taneuh neh hirup taneuh batu harirup ulah dihareupeun Allah dihareupeun Kangjeng Nabi urang nu agung hirup maca salam assalamualaikum ya Rasulullah assalamualaikum ya Habiballah di mata Allah hirup nu paeh di mata urang mah pararaeh kabeh bahkan pamajikan urang geus dianggap paeh urang nah pamajikan urang batur urang geus dianggap paeh ku urang guru urang geus dianggap paeh ku urang babaturan urang geus dianggap paeh ku urang rekan geus dianggap paeh ku urang ieu lah makar anu panggede-gedena mun henteu dirandapan cilaka makar diri urang ya Allah engke timbul sinar sapeting dua peting urang tapakur geus saminggu geus kaluar cai mata tanya ke urang cai mata sia kunaon kaluar deui panas nu mantak panas tatangga meuli mobil naon deui batur geus kawin deui ai sia mancan ih itu nyandung lah cak cai mata teh ye tu awewe loba urang da ambalaya masa si datang ka teu nyandung duit aya kendaraan aya siana sehat nyandung dong boleh deh urang we cai mata nu kalari tu be nu kaluar teh tinggalin urusan dunia urusan nafsu tinggalin urusan ibadah ka Gusti Allah teu pernah ceurik untung aya keneh kiai-kiai nu sok ngadongeng-dongeng wali jang sakadar ojah nya wali mah bersih gos kitu ai-ai minimal cinta ka para aulia Allah subhanahu wa ta'ala iyalah makar ilah Masya Allah kari mun teu ngaji moal nyaho nu gos kitu meme jadi kiai kerja di santri keneh tawadu barang jadi kiai jadi takabur ieu mah rodel ku ari usabab naon ieu na makar maka sebagian henteu beda tah wakar ya Allah ya tah ku ngaji urang ke dibere cacaang ku Gusti Allah Masya Allah lamun geus dibere caang bakal modelan dedeleuan teh lain dedeleuan nu ieu tapi dedeleuan nu ieu lamun geus dibere dedeleuan nu ieu karak jadi jelema asli lamun can dibere dedeleuan ieu karak dedeleuan ieu eta mah jejelemaan karak jadi sing-sieun wae di sawah manuk nu sararieunana bebegig ngaranna kajen di jasan gitu bebegig bae jin make jubah bebegig sorban bebegig encan lu make ieu mah beda tah tak encan caang sebab rumek kene geus caang kara contohan coba cenah kiai nu geus caang kumaha nu geus caang mah contona okos Kangjeng Nabi Ibrahim dibeuleun begitu dibalangkeun cek emang sieun Kangjeng Nabi Ibrahim teh nu mantak teh sieun teu kadeuleuseun lamun kadeuleuseun sieun tapi ku mata ieu teu kadeuleu mata ieu mah urang neuleuh kabeh mun nyaksian ngagebrah seuneu teh tapi Kangjeng Nabi Ibrahim geus dedeuleuan lain nu ieu make nu ieu teu kadeuleu tah si seuneu nu kadeuleu adalah taman safari yehe aya gajah aya maung sia teman-teman safari ge kolot-kolot ka taman safari wae didoakeun tek dilegleg maung gitu balik deui horeng taman surga atuh datang ka jero seuleuh teh kerek Kangjeng Nabi Ibrahim teh ku batur di seuneu-seuneu ternyata horenganan taman surga jararadi makanan-makanan bubuahan jeung sajabana iyalah contoh nu bersih. Contoh bersih kedua, ketika Siti Masitoh erek dibelem, dikulub ku Raja Firaun, anakna ti heula. Tah, cak anakna pageuraan ka dieu cak yana indah. Tiis, cak mata dikulub tiis geuraan. Geura ka dieu cepet. Antara heueuh jeung henteu kan emakna mah. Sebab naon? Budakna mah geus dibere pandangan surgawi. Teu kadeuleu cai ngagolak teh.
tapi makna masih antara jeung antara dikiekin geraan tiis jasa kaburu dijogrogkeun ka dia digeburuskeun brus jaheu cak mana teh mantak engke ente balik ngaji di ditu coba tah ieu pandangan ya batur manu laliwat pejabat mah anu nyaraho enek nararaon cenah ngajinya hareudang ye gawe ngarana ngaji gawe lain dagang cek nya teh lockdown bos tapi kunaon ieu kan aya pandangan kolbu anu batur teu nyahoeun ngan urang mah kakaraksa Ike campur-campur jeung balanja ya ge. Batak cek lagi tadi ulah niat ngaji heulanan lah sok teuing. Aya pandangan. Diheran-heran ku batur mah make jeung ngararajina naonan cek kieu teh hareudang-hareudang. Oh, aya pandangan kolbu. Anu batur teu nyahoeun. Nyana mah can dibukaakeun. Urang mah ya geus nyingkab lah setik lah. Alhamdulillah bae emang aing teh nyaho ka sia. Sudah lain ngaji ka dieu. Tuh, deuk-deulean rangda sia mah. Dibukakeun kana saeutik ke nambah caang pandangan beda. Ya Allah ya Rabb. Sabara ratus sabara ribu tentara Firaun mudag. Kangjeng Nabi Musa alaihi salam ketika ku Gusti Allah dibere pandangan batin anu luar biasa ribuan tentara Firaun cukup ku satu tongkat doang. Maha kawasa Allah, maha luhur Allah, maha kersa Allah, henteu kudu loba, cukup ku tongkat. Set. Bray, berangkat. Ieu mah teu ngeuleuh. Coba eta, ieu lah kolbu nu geus caang. Mantap. La khaufun alaihim walahum ngan moal kaharti para aulia Allah mah nu mantek moal kaharti kadeuleuna hees bae heran mah wali si hees bae tuh jadi hese mantak hese leuwih mendekatkan diri melalui tafakur per detik per menit dibandingkeun ujung hayoh bae ibadah zahir. Tuh manfaatna ibadah zahir. Aya mah aya ngan teu pati. Contoh kusuk macana kieu. Kuari Quran teh dibaca, Quran teh ditalar, Quran teh diwiri, dihizib-hizib. Hebat, lain hebat-hebat deui atuh. Tetapi ieu inohong nu dilaluhur teh DPR maraca Quran, MPR maraca Quran, menteri maraca Quran. Tapi geuninganan kazaliman jeung permaksiatan nambah sehingga kuari dedengian urang teh antara jeung antara eta teh karna henteu diamalkeun Al-Qur'an boro-borona naon nyaritakeun jilbab bae ge di DPR teh masih sakumaha hesena pahara jasa ieu mah keur contoh Qur'an lain teu dibaca tapi teu diamalkeun kitu modelna ai di lembur mah pan dibaca henteu diamalkeun henteu parah di lembur mah berkat hayam terus ya udah sok kasinggung ya tuh kan ya Allah ya Rabb aya anu bebeja ambil cenah kieu kula sebulan Ramadan 10 kali tamat ih hebat tapi kuari kula ka tatangga geus teu nanya lah jeh pan hasil maca Quran jadi kos kieu kunaon emang tuh dek ngazakat ka aing goblok ha bodem ya Ki Haji tolol Ki Haji gantung di tangkal buah ya mah dibaca ongko tak Quran 10 kali tamat teu ngazakat ka nyana marah pan bloon-bloon aja lemah lain di dio di itu ayolah ieu teh keur neangan cacang maksudna supaya prat lamun geus dibere cacang ya Allah ya Rabb komo haju Allah mere geus hese jaritakeun kanikmatan hanya bisa membicarakan dia ala kadar sebab moal aya anggeusna cacang kolbu mah dibere ku Gusti Allah kieu kitu hanya dinikmati nyahoun jelema anu bogaeun jeung henteu kos para wali-wali Allah Subhanahu wa
wa ta'ala. Nah, ieu mah urang mah ulah niat ngaji heula sok teuing. Niat balanja tuh komo tang membelon teuing. Aja dia tahu teh cerik kieu saya datang bae deuk kumaha kumaha Allah bae lah. Geus bae kos kitu bae ujung-ujungna hees bae kan. Jangan ngaji lain balanja lain. Neangan cacaan. Hese ngaji maneangan ilmu geus aya atuh pan loba di urang ilmu tapi geuning teu loba. Tapi neangan cacaang bakal beda. Oh, tiis. Nu tadina teu bager jadi bager, tadina teu barahan jadi barahan. Ieu mah barang ngaji bae jadi tambah pelit. Eta kan lain boga cacaang tah mangkos kitu mah ngaran. Oh, neangan cacaang. Geus aya cacaang mah engke bakal aya cinta nu pohara ka Gusti Allah Subhanahu wa ta'ala, cinta ka Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Masyaallah karim lamun geus cinta ka Kangjeng Nabi kan dibere asa deukeut jeung Kangjeng. Lamun geus dibere asa deukeut teu kudu macan naon impianana engke kadatangan ku Kangjeng atau urang nu datang amprok jeung Kangjeng. Lamun geus dibere ngimpi jeung Kangjeng impian naon bae nanaonan. Mun urang geus dibere ngimpi kapagih jeung Kangjeng Nabi ngimpi naon bae teu berarti. Sebab ngimpi jeung kekasih Allah, ngimpi kapanggih jeung kepercayaan Allah bisa dibayangkeun. Tah, urang mah pangimpi teh kapanggihna jeung anu cak nu di luar naon bogan sia ngajina di luar. Ye, atuh urang bae. Nasibnya na we teh mah. Ya Allah, ya Rabb. Nah, iyalah urang minta cacaing mantep Allahumma nawwir qulubana binu kama nawwartal arda binuri syamsika. Ya Allah, muga nyaangan Gusti ka hate abdi. Sakubaha Gusti nyaangan kana bumi ku cacaang panon poe. Cacaang panon poe mangan sakadar nyaangan jagat raya. Eta aya eureuna engke. Tapi cacaang kolbu mah makrifat ngaranna. Ieu lah ti dunia datang ka kubur, datang ka akhirat ka bawa terus. Atawa urang campur jeung boga cacaang. Nah. Tinggal saja nekin geus boga cacaang teangan di lembur. Modelna model kostum anu osok. Itu siapa suka diuzon bae ka aing. Geus ahli Allah nu getol maca Quran, getol baca tafsir, getol maca sholawat jeung zikir anu babacaana lillahi ta'ala. Tuh, data cacaang. Masya Allah karim. Siti Fatimah sumping ka Kangjeng kan kieu bae. Enak memang Gusti. Cek kunaon sih make jeung nutupan. Korenganan mantes gibah ngomongkeun batu. Cak Kangjeng lamun ditembongkeun kabauan ieu teh jelema bakal bendu kabeh ka maneh Fatimah. Nyahoan ku Kangjeng mantes ngomongkeun batur. Masya Allah aya kita yuhibbu ahadukum ayakullah ma akhihi maitan. Ngomongkeun teh sarua jeung keur nyiptakeun bangke di jero awak urang. Nu mantak batur mambut ka urang awak urang kaambeuna bangke. Boro-boro ku batur ku pamajikan ge. Kakak bau sih. Orang bangke beneran. Aya bangke asli, aya bangke manawi. Ya Allah ya Rabb, sengitan awak urang. Ku cara cintakeun ka Allah, cintakeun ka Kangjeng Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, ieu urang ieu modal cinta ieu datang ka dieu teh ku cinta. Jalamun lain cinta urang moal cinta ka Allah. Coba hayang nyaho si kumaha Al-Qur'an. Coba hayang nyaho kumaha si fikih. Sebab fikih teh ieu ijma ulama anu
berbagai pandangan-pandangan ulama, tinggal orang memilihna. Nu penting orang mikir. Nah, kabelah ditunang ke pikir teh diareueuh-eueuh ke dan batak geus urang mah yakinkeun ka Allah, yakinkeun ka Kangjeng Rasul, yakinkeun ka kitab Allah, yakinkeun ka ijma para ulama. Teu kudu hese macaan kitab. Nyin kitab makomo. Ya, saya yakin ijma ulama hasil daripada ulama eta teh menang narjeh. Mana kaul anu panghebatna, mana dalil anu panghebatna, etalah anu dijadikeun fatwa. Geus teh percaya neangan di Bukhari na hese, di Muslim na hese, Sunan Abi Daud na hese, Ibnu Majah na hese, Quran na hese. Geus bae urang mah percaya titik geus sakitu. Saya ngadengekeun kitu kudu di majelis. Di handapeun tanggal Ambon ge jadi bae. Ngadengekeun ilmu mah ge batur baliknya nang kitu keneh. Cakna sepi amat. Orang geus barali. Teu masalah. Eta teh hiji kanikmatan. Mantap lamun urang keur ngaji hees anugerah panggede-gede. Lah, aing di imah hees cakna. Bareng dibawa ngaji babari, ke aing ngadek wiridan we. Asal ngaji hees. Anugerah. Jelema teu bisa hees. Make obat dokter ge hese bae. Bareng ngaji reup bae. Berarti kan manjurannya eta kan? Ye. Jadi be sehat awak. Teu salah. Ulah anu disalahkeun. Makar kabehan ge. Dina bulan Syawal ieu urang ngucapkeun minal aidina wal faizin. Minal aidin ij'alna ya Allah minal aidin waj'alna ya Allah minal faizin. Mugi Gusti ngajadikeun ka abdi termasuk golongan aidin anu babalik kana fitrah Allah. Wal faizin mugi Gusti ngajadikeun ka abdi masuk golongan anu menang bahagia. Sanggeusna urang sabulan merangan hawa nafsu, berarti kan orang balik kana fitrah, ditungtungan ku zakat fitrah supaya kembali kana suci sasuci-suci. Dibalikeun deui ku urang teh kasalahan-kasalahan urang dikaluar-luarkeun, urang teh kembali kana fitrah Allah. Entek di bulan puasana urang teh puasa teh bener-bener puasa. Buka suguhan gitu rujak kelapa muda teh aing keur fitrah. Suguhan bonteng suri teu moal aing mah aing dek mengembalikan diri aing mah supaya benar-benar suci. Tolak teu. Maksudna ka haji moal di dahar, moal waka ke tas. Coba lain moal ngancem. Salat teh lah kita salat, beak kabeh. Moal lain fitrah tah makos gitu. Cek pawajikan sugan teh bener ka haji teh dek bebeneran tapa. Orangana, Masya Allah. Haji, ngadahar obat naon emang kunaon? Ieu bek itu betak goblok sia. Ka aing. Tah, fitrah. Nafsu. Teu bisa urang puasa khusus, teu bisa puasa khususul khusus. Urang puasana umum bae tapi tetep ku sakitu ge. Urang geus ngalaksanakeun puasa. Ja'alanallah minal aidina wal faizin. Kembali geus kulantaran bersih urang teh atuh geus halang dina poe lebaran teh tinggal meunang magfirah Allah Subhanahu wa taala. Lamun hayang nyaho ahli-ahli sorga poean lebaran, tah poean lebaran teh geus jara di ahli sorga kabeh sabulan nafsuna di daun gitu ngaranna dipegung, ditahan. Kembali karena fitrah, menanglah orang faizin. Pas poean lebaran orang ngucapkan Allahu Akbar na indah.
puasa ka Allah, taraweh ka Allah, segala ka Allah. Pas poe lebaran teh ieu fitrah urang teh bener-bener suci. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Yang ceri kurang teh. Begitu takbir teh yang ceri coba geus bersih-bersihna. Tanya sia kunaon ceri takbir? Teu kabeulina naon ai. Sia juga teh bersih lain. Aing onam pemajikan marah bae. Datang ka tadi gencan can bener-bener jeung aing teh anak can ka oh. Paingan sia baceri ke aing baceri teu kuat aing mah takbir teh kieu teh. Mah takbir tolol ieu jelema. Takan teh kajahoan. Oh tapi unu kitu mah di Lampung teh mah. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Nah, indah. Kulantaran aya lockdown lebaran mawa golok. Ayo sia polisi besi aya ye sia. Lain hampuraan deuk ngagolok. Teu masalah sih. Ieu macam-macam. Macam-macam. Taraweh di lockdown, Jumat di lockdown. Kumaha cenah kieu masalah deuk kumaha. Ngalockdown sorangan. Cik zaman kakara kuari bae cenah jelema di lockdown aing mah ti taun mana keneh. Geus ka lockdown teh lah. Nah, eta mah urusan politik. Urusan virus anu kacampuran bat mangga urang mah urang bae tetegkeun ka tauhidan urang, kepercayaan urang, akidah urang, sakali pangeran urang Allah Rasul urang Muhammad kitab urang Al-Qur'an putusan ijma qiyas eta bae ulah robah geus bae geus lain lalagaan eta nu bakal nyalametkeun urang inna dina indallahil aya nu bawa aturan-aturan selain daripada Al-Qur'anul Karim cukup dijawab ku senyum bae geus selesai los jang sia aing mandek ka Allah sakitu bae beres kabeh. Masyaallah di akhir zaman kuari urang geus teh akidah we hiji bae mentak jadidu imanakum bila ilaha illallah perbaharui iman dengan ucapan la ilaha illallah mantas salat minimal 3 baca teu kaburu cenah kiai bari numpak motor sia bari nyeklak mah teu kaburu keneh bae 3 doang ge bari naik la ilaha illallah sia hebat katajong aing la ilaha illallah dah geus eta bae geus moal cangcaya deui ulah mang deui nyalabetkeun urang ka eta kalimatun thayyibah la ilaha illallah geus macam-macam kuari kan loba kepercayaan di luar Islam atuh biasa bae emang kos kitu tiba heulana ge mangga bae teh mah di zaman Kangjeng Nabi aya Abu Jahal di zaman Kangjeng Nabi Musa aya Firaun atuh terus bae kabelah dieuna ge likulli Musa Firaun wa likulli Muhammadin Abu Jahlin atuh karua di zaman urang ge likulli anu hese mana anta ku sia anu-anuna nya eta lah sebeten caang hate lek geus aya naon teh aing mah geus ka Allah aya ajakan ka Allah aya kan ieu mah cenah ieu naon eta iya ka Allah lah gitu ya boleh lah ka Allah mah beuki leutik bae budak ka Allah lah ieu barang dibere beas jadi kieu ieu budak dunia teh kos itu teh masyaallah kan tah pencerahan kebersihan minal aidina wal izin ulah aya geuneup malekna besi aya suuzon pikeun besi aya makar rapihan besi aya ujub-ujub mulayan kurang aduh salah ya besi aya ria mulayan kurang teh supaya benar-benar minal aidina wal
izin kembali kana fitrah Allah ij'alna ya Allah minal aidin wal faiz menang urang nah sanggeus urang menang halang di diri urang nyongsrong urang hayang ngaji eta teh hayang ngaji teh berkat puasa anu teu paruasa mah teh hayang ngaji ieu nu kuari ngararaji teh ieu teh nu puasana henteu ikhlas teh puasa yuk berkat puasa dorong akibat puasa hayang taraweh ditemenangkeun ge ku polisi taraweh marah kan urang wah sia ngalarang-larang taraweh sia ka aing teu bisa berkat puasa je ku puasa teh kos kitu masyaallah karim makna puasa lain lalaga ku sebab taraweh ku sebab puasa urang hayang sahur nu matak sahur isuk dadeuk puasa deui terus be diputer puasa sanajan puasa kos urang ge tah sanajan puasana kos urang kieu setengah puasa lah urang malah tapi kan dayak kuat ibadah urang beda urang hayang gegeraan ka masjid taraweh hayang gegeraan salat maghrib hayang gegeraan taraweh diulah-ulah teh marah padahal mah di jero hatena mah emang aing sanggup kieu tapi dorongan puasa marah ye, teh puasa teh manana teguh, teger, masyaallah karim. Mantap cek ahli tasawuf mah, cek ahli tasawuf ente deuleu eta parahu di luhur laut. Nu mantak ngambang teh kosong. Eueuh caian. Ketika cai laut naik maka dinya bocor, tikelekep. Parahu tikelekep. Atawa anu sok pake ngeusian cai teh anu Nuletika, ulah ngomong saya tanya umat tuh, nuletika, nuletika nutina tanah teh, ini cak aing ulah ngomong sih mah, kayaknya ho sih mah, kolot ongko, bodoh ongko, eta kendi. Ulah aya caian jerona tutupan balangkeun ka laut ngambang geusian jerona ku cai tutupan kelem kawakuran geus disian wudu ku ari segala kupat barang ngaji atuh cak batur di udah tol ku baturna gitu sia mah tikelekep beureun Ike sakit deres pasti keneh datang keneh ka di anu nangkarak pan ieu ngaji. Emang aing teu nyaho. Ye, teu nyaho ja sejak kadeuleuan. Nangkarak. Tak kuari mah hudang tah, sial jeung kadeuleuan aing. Gusti Allah Rasul dah. Iyalah parahu ngambang lantaran cai laut teu naik, kendi ngambang lantaran kosong. Maka dicobalah di kolbu urang lain urusan beteng sama jasad urusan kolbu urang kosongkeun min siwallah tina salian Allah hiji be Allah teger bakal apung-apungan ibadah ge moal kudu kaganggu kita micin anu tadi teh makar kolbu urang dieuweuhkeun makar-makar lempeng bakal karasa ngeunahna maca sholawat bakal karasa ngeunahna maca Quran lain tamatna tapi karasa bakal karasa ngeunahna zikir ka Gusti lain lobana ngeunaheun nyatu urangna zikir ka Allah nu dibacana titah ku Allah nu ngagerakeunana Allah di jero hate urangna eueuna naon ngan Allah da atuh ngeunaheun henteu culak-cileuk zikir ge ya pan mengariung culak cileuk jauh leutik ulah loba-loba ya zikir komo jadi bere jauh apu mah inget ka manuk eta cangkurilleung lain zikir jana nganggap tuan rumah ka aing nganggap cangkurilleung meureun goblok teu beres tarolo lah
ya sekedar pencerahan minal aidina wal faizin bisyaya nusuzon makar ujub kembalikan deui sakumaha urang bulan Ramadan kamari bisa dijaga deuk marah ge urang henteu akibat puasa endek nanaon ge urang bertindak lah kumaha hantas lebaran bae ieu mah keur puasa beusi teu ditarima puasa urang eta lain tanaga leutik-leutik orang puasa lanjutkeun atuh kuari minal aidina wal faizin terus gairah ibadah urang nu bulan puasa lanjutkeun terus Syawal api tajidan selanjutnya tepikeun ka akhir hayat urang. Nah, ieu bulan Syawal bulan dibukana ihram haji Ashhurul Hajj. Indonesia geus menyatakan lebih awal sebelum Arab membuka atau tidak bahwa di Indonesia tahun ini tidak ada hajian. Mimiti tidak ada tarawih, tidak ada Jumat, kemudian tidak ada hajian. Masalah. Panjenengan kieu mau masalah? Iya, itu bukan untuk boga riweuh. Anu ngaromong ieu haji ditutup, ieu haji ditutup ge nu teu daftar ieu. Milu riweuh jana. Masyaallah, kajeun antepkeun panggung sandiwara. Ieu teh keur sandiwara, hayu kumaha jeung kumaha. Tuh ya, masyaallah kan. Nah, Syawal hafid haji di bulan haji bakal aya selain haji adalah kurban. Ibadah dupang diperhatikeun ku Gusti Allah di bulan haji setelah lebaran sampai tasyrik kecuali mencit hewan kurban. Eta bae geus. Ibadah teh kapan aya waktu-waktuna jeung aya lebahna. Takbir be takbir. Nu kamari bagus teh eta teh di lebaran doang. Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar. La ilaha illallah wallahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Dinahin pas baktuna pas dibaca kuno ikhlas merucut urang cai mata gede dosa urang dihampura Gusti teh keur mukakeun lawang-lawang pahampura. Saksina cai mata abdi Gusti teh sebagai saksi bahwa abdi teh minta hampura. Tas coba kuari dibaca ku ente magrib Allahu akbar Allahu akbar. Jak tataga kok koprak goblok ya. Sia nyeun lebaran teu puguh teu karuh. Ye babacaana bagus atuh bagus ge. Lain parantina sia tah mah ke lebaran deui. Encan ahli kubur hararudang pajar lebaran deui. Aya parantina babacaan ge oreng. Urang lamun diciduhan awewe aya ayatna. Idh qala Yusuf li abihi ya abati inni ra'aitu 11 kawkaban wasy-syamsa wal qamara ra'aitum lina ditekenkeun eta paranti anu diciduhan ku awewe. Urang teu puguh teu karuh maca eta kuari. Idh qala Yusuf li abihi ya abati inni ra'aitu 11 kawkaban wasy-syamsa melet sia mah sambarangan ke pamajikan aing beunang ku sia di aya waktu-waktu udah masyaallah karim sagala rupa aya tempat aya waktu aya tempat aya kumaha kawasa Allah Gusti Allah nu agung. Nah ieu mencit hewan kurban waktu da engke di bulan haji setelah lebaran. Iya, orang bahas supaya orang kuari hati-hati. Hayang amat, orang jadi timbul hayang sama kurban teh geus dibahas kurang pasti. Engke orang hayang sebab si Kangjeng Nabi teh azimu duhayakum fa innaha matayakum 'ala sirat.
atawa saminu duhayakum fa inna 'ala sirati matayakum terserah loba keterangan azimu duhayakum fa inna 'ala sirati matayakum nu gelede korban teh ulah lulati kunyin kuru jasa boro-boro korban jangka akhirat pamajikan kuru gitu betah nyekel itu tulang nyekel itu tulang jangan kiai sok nyinggung pemajikan gue lain suntik usia